Mandalika Bojonggo Kosan ngalah salam di kaitan musik cinta karena pengawasan. Yuk jawab salam urang tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah saga nu ngajawab salam sing bahagia. Buah salam di dahar piit nu ngajawab salam sing loba duit. Buah salam dibawa ka pasir buntu nu ngajawab salam sing nyeri. Gae nu ngajawab eta mah gae sim kuring mah teu nyebutkeun. Pokona nu ngajawab salam sadayana nu roba panyakit sing cager, nu keur seueur cita-cita sing enggal dikobul. Sabab ieu nu hadir hatena kapilari aya nu warna pink, aya warna hideung, aya warna beureum, oneng, ini persisnya juga balon. Da balon ge warnana aya. Coba lamun hiji genah moal dinyanyikeun. Moal balonku 5 warnana teh ngan hiji we. Kuselantaran ayana rupa-rupa warnana jadi keindahan kanggo urang asal tiasa menyimakna betul. Sepertos nu nembe kreasi daripada masyarakat kampung Cetapen hebat well sing tambih berkah amin ya Allah ya Robbal ya Allah ya Robbal alamin. Ya kapilari cita-citana ya seueur ye nu hoyong lemari es 12 pintu aya, nu hoyong nambihan motor NMAX aya, X-Max aya. Pokokna mah NMAX teka beuli, X-Max teka beuli, mending keneh meuli Pram sabab riut kana sirah aya deui cenah ibu-ibu di Citapen mah nu hoyong Magicom make remote, malah cenah jadi bisa ngisikan sorangan. Cek bapak-bapak aya deui cenah abdi mah hayang cenah Kang kutang make remote halusnya pamajikan gereng gegeroh pencet porosot otomatis salaki sarua pameremotna ku bojona keur nangtung we nyaho manuk pencet porosot manukna teh bikin gacor we da nempo naon manuk. Pokokna mah nu sae mungguh Allah cita-cita urang enggal dikobul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karimi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
man lam yashkurin nasa lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Wa qala aydha ni'matani magbunun fihima kathirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Pertama-tama taya kalimat nu paling tepat, taya kalimah nu paling indah, taya bahasa nu langkung utama lintang tika jabi. Urang sami nyanggakeun hakikina puji kana Maha Suci, hakikatna puja kana Maha Kawasa, dumasar hariring lain anu kuring haleuang, lain anu urang hariring kagungan anu maha uning haleuang, kagungan anu maha weunang. Dalingdingna puji anu matri dina hati nyambuang lir ka dia kas tuluy urang sanggakeun ka Allah nu Maha Suci, tur haleuangna puja anu janten panghias ning rasa nyambuang lir ka dia campaka urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla dumasar kalayan irodah inayah mantena. Alhamdulillah takdir teu beunang dipunggir, kadar teu beunang disinglar, titis tulis ti ajali kiwari wanceu anu utami ayeuna mangsa anu utama urang sadayana tiasa riung mumpulung sinarang ahli kampung patepang wajah, sinarang ahli wilayah dina raraga tasyakur kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Sholawat kalih kautamian salam ayu makrunan bit ta'zim sapapausna masing mayang ngagelenggeng masing ngocor ngagolontor dikocorkeun dikecerkeun dikecretkeun diaurkeun kana janten mata kholangna alam. Nabi terpuji Rasul pinunjul Habibana Karim wasta jungjunan Kangjeng Nabi Muhammad kalih kanten ka kulawargi sahabat tabi'in itba tabi'in ageng harapan urang sadayana nu hadir tanpa kecuali dina wengi ayeuna masih ngengengkeun tiket syafaat baginda Rasul di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan mengucapkan salawat siap nu kompak siap, siap nu kompak siap. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Angkatkeun pandangan nu teu ngangkat kalekna baseuh gari munyo ya kieu baseuh da katirisan nu aya ge irung eta mangpat. Subhanallah manawi teh di Bandung mah teu tiris, da di Sukabumi mah haneut jeung kuring, da di gegepan bojo. Alhamdulillah dina panggung mah duh karaos ngayod-yod tiris ieu nya. Panitia sing rada ngarti we atuh. Sarua tukang son ge sarua. Ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sallallahu lama nabi dina wa sahbihi ina lama alan dina wa alihi wa sahbihi ma'ina. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholawat nu diawaskeun ku urang bakal janten hiji cukang doa nu ku urang diawaskeun cita-cita nu dipanjatkeun kahoyong sadayana. Allah ngobul barokah sholawat urang. Amin. Pertama simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka kasepuhan Muratibul Auqoh anu parantos maparinan waktos dina dangat ayeuna. Mantena nu langkung utama margi mantena nu masihan simkuring nu narima al yadul uliya khairum miyadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nu mere mah leuwih mul batan anu narima ngan keukeuh. Nu mere ibadah nu narima ibadah ngan anu narima ulah kukulutus di mana dibere sae terkecuali kamu balik ge jengko. Wah paham ada nuhun
ngerti meureun. Oke kapayunan kersana para masyayikhil kiram, para akhinal kiram, guru-guru simkuring guru urang sadayana nu aya di wewengkon, nu aya di mahfalah, nu aya di qaryah nasami dipihormat, dipiagul, dipireueus ya Allah. Keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarokahan para kempelan jamaah masyarakat sadayana nu dilebetkeun kana tasyakur, mugi-mugi doa nu kasanggakeun ngiring ka guru-guru urang sadayana nu di ieu tempat oge nu di mana wae ayana guru-guru sadayana sing tambih sehat para rawas yuswa. Kumargi urang haliwang lamun tos teu aya ulama kiai ajengan asatid margi innallaha zayyanal ardu bi thalathati asya'a. Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngadamel perhiasan di dunia kutilu, di antarana bil ulama. Baginda Rasul memposisikan para kiai, baginda Rasul nyimpen ranking pertama untuk ajengan, untuk kiai. Lakadah datang kopi kan, aduh weh, nuhun nuhun, tejeng udud nanya, nuhun gini, hari di toel magan, udangnya, mata kudu mineng no, noel bejaan, ya hadirin sadayana, Allah subhanahu wa ta'ala ngadamel perhiasan di muka bumi teh nu ranking pertama saur baginda Rasul ku ulama, ku kiai, ku ajengan nu amal kana ilmu na matak doakeun kiai satempat, asatid satempat, guru-guru satempat. Wallah tambih sehat paos yuswana amin. Oge teu khilaf ka ketua MUI guru simkuring, mudah-mudahan sami nu dipihormat mantana sing tambih sehat paos yuswa. Oge teu khilaf ka kersana qari barokah Quran nu teu damang sing didamangkeun amin. Oge ieu kampung sing tambih barokah khusus ka para pamuda pamudi amin. Ieu pamuda pamudi citapen ku Allah subhanahu wa ta'ala sing tambih soleh solehah, sing tambih istiqomah dina ngajalankeun ngestafetkeun ilmu nu parantos dilungsurkeun ti baginda Rasul ka tabiin ka guru-guru urang sadayana amin ya robbal. Oge teu khilaf khusus ka aparatur pemerintah ais pangampih papayung agung sadayana nu dipihormat, hormatkeun simkuring khusus Bapak RT subhanallah, masya Allah batikna sae nya kamari mah Muharram teh acan janten Pak RT, alhamdulillah ayeuna mah tos janten Bapak RT nya. Pokona mah sing siapa rawing jejedig moal, tapi atuh nya moal naik ranking kan lamun teu diuji, jeung moal mahal rankingna lamun teu diuji. Pan aya SK boga kang ngan teu sakola, beda jeung SK nu meunang sakola. Da SK nu meunang sakola mah bangga, tapi SK nu teu meunang sakola heula kurang puas. Matak sing siap khusus Pak RT, alhamdulillah nuhun simkuring diangkir ka bumi kadaanganana sesuai pesanan goreng asin ibu. Mohon da simkuring mah ngarumasakeun orang kampung matak pesan ge abdi mah teu aneh-aneh. Tuang teh dongkap sareng asin, sareng daun hui. Mohon daging mah bakakak bahan kene cek aing teh gitu. Well, waduh, eta mah bohong. Simkuring mah datara punta penta, komo eueuh mah. Sing hideng. Insyaallah, teu ngarepotkeun hece. Simkuring mah cukup we asin hiji nyuguhan simkuring. Alhamdulillah da awak deui leutik. Nya nyukit beres. Beda jeung janda nadi mah ada. Allahu Akbar. Khusus ka panitia para pemuda Citapen nu simkuring dipihormati Allah, alhamdulillah berkat keinginan perjuangan para pemuda dan ibu-ibu dan bapak-bapak dan pemudi sadayana dirojong didukung ku kiai ku para guru oge ais pangampih, alhamdulillah ieu acara
tos kasabara wengi ieu teh neme acarana tos sabaraha dinten 2 dinten aya perlombaan aya lomba kurupuk aya balap karung balap lori balap kiih aya teu aya alhamdulillah ngan kedai mah balap nuang kurupukna entong bari tatih bari sila we kieu nya nyapan adab-adaban barang hakan teh kudu diuk leres teu nya ulah diajarkeun berenang tuh ngan ke mah sanguan ameh tereh beres gitu ya hebat panitia subhanallah wong ini diayakeun tasyakur pangaosan ditutup ku tabligh akbar sadayana cita-cita harapan naon rupi pamaksadan ieu kampung Citapen sadayana ya Allah enggal dikobul ibu bararutuh ku dunia butuh ibu hayang emas keneh salagi hirup urang masih keneh aya napasan kahayang mah moal eureun pan aya jelema kang nu geus di ICU geus di IGD didinya ditanya kang hirupna geus parah panyakitna geus parah cek dokter aduh ieu mah duka sababaraha dinten deui jalmi pasti percaya karena aturan dokter karena perkataan dokter cek dokter bapak duka sabaraha dinten deui ieu teh bapak kamaot ai dikeresakeun da Allah nu nangtukeun wa ma tadri nafsum madza taksibu goda wa ma tadri nafsum bi ayyi arding tamut hanya Allah yang tahu manusia kapan meninggal di mana tempat maneh bakal dikubur moal aya nu apal lintang ti Allah nu bakal nyaho pan disada geuninganan komputer teh nut berarti ciri naon encan kan can jeung bakapae mana naon encan eta mah karek tanda-tanda nit geus lempeng kan jadi ciri nu paeh malam lempeng nu bapak lamun paeh lempeng teh omurung upami nu ibu upami paeh lempeng teh nu maot malam lempeng ngajepat bahkan nu morongkol ge aya nu maot kang dilempengkeun nya dilempeng-lempeng seketika Allah berkehendak baruk eta komputer kang jadi kikituan di kos gunung jadi hirup deui pan eukeur sakarat pertama eukeur erek pae mah ditanya akang kumaha ayeuna abdi mah wios maot ayeuna oge cek nu gering dengan keagungan Allah da Allah nu ngatur napasna Allah nu ngatur kahirupanana baru cager deui tanya we geura sok geus cager kang nek tulus moal maot teh kitu kira-kira ngajawabna kumaha da moal tulus ya matak sing paranjang umur amin ya Allah ya robbal ya Allah ya robbal alamin alhamdulillah sim kuring kadua kalina mayar beja tadi mah aya perasaan sanes perasaan badan pernah panasaran anger da kieu-kieu keneh ece ngan baju nu beda ngan sarua jeung banner ayeuna mah warna teh gitu sarua jeung kursi beda saeutik alhamdulillah kaleresan qorina saleresna mah tiasa diuihkeun ieu teh anu qori tiasa da mubalik ya teh ibu saletingan sareng sim kuring nuju di pondok pesantren alhamdulillah matak apaleun budug teh ya Allah ya Rabbana ya Karim alhamdulillah dikersakeun tiasa satu panggung mudah-mudahan harapan ageng pemuda-pemudi Citapen sing janti ahli-ahli ilmu amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal alamin sok tos tabu tilu mohon ieu jarum panjangna ibu bapak hadirin rahimakumullah urang ngupas heula dina perkawis tasyakur kemerdekaan berarti nyandakna tina syukur surah Ibrahim ayat 7 saur Allah bismillahirrahmanirrahim wa il ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur 17 Agustus anu ka-78 lamun dipilari ku urang kana lamina dijajah, lami keneh dijajahna, lami keneh merdekana, walar sing kompak. Ya belah dia heula. Ibu dijajah Indonesia sabaraha tahun? 2001 eta mah harga cuek cek. So. Nah, bapak-bapak, urang dijajah teh sabaraha tahun? 300. Ari merdekana 78. Lami dijajahna, lami merdekana, lami keneh dijajahna. Uihkeun ayeuna apa arti merdeka? Jawab Bu. Bebas dengan naon? Satu arti kemerdekaan itu adalah bebas dari lain bebas dari kemerdekaan, bebas dari bebas dari penjara. Kedua, arti daripada kemerdekaan itu adalah bebas dari artinya tekan. Berarti urang sadayana urang nyandak hikmah, memetik hikmah, menuai berkah tina syukuran kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-78. Sok ibu da merdeka ieu teh kuragam budaya. Lamun orang Islam mah kusyukur ngayakeun ijraul aqba fil mardotillah. Nah sorupkeun ieu kabebasan, ieu kemerdekaan teh kana jalan nu dipikaridho ku Gusti. Aya non muslim silahkan non muslim. Da ieu kemerdekaan teh lain ku urang Islam unggul leres. Aya ku Nasrani betul, aya ku Yahudi leres. Ngan kade urang mah sebagai orang Islam ulah tuturut muning ka mana? Geus we urang mah fokus urang Islam mah dengan melantunkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Pan kemerdekaan teh bari ngucapkeun Allahu Akbar kitu sanes nya. Kumaha cenah cobi palih dia dicobi heula takbir. Laun euy. Kudu tarik atuh. Merdeka mah sok siap angkat pandanganna takbir. Takbir. Sekali dia bapak-bapak. Takbir. Takbir. Kudu siap yeuna Allahu Akbar tanagaan. Nya. Nya. Oh pupeurieun baheula atuh henteu urang teh nya. Nya tinggal ayeuna atuh urang ngangkat urang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanagaan ku urang. Siap ibu palih dia siap? Siap. Takbir. Takbir. Mana para pemuda Citapen siap? Para pemuda Citapen siap? Takbir. Takbir. Subhanallah. Merdeka. Alhamdulillah. Kompak. Urang Islam apa? Melantunkan takbir sampai-sampai di antara ayat 1 yang namina pejuang ibu terlepas tina zikir. Terang para pemuda terang deh. Misal saat namina Jenderal. Beliau itu adalah seorang pejuang menurut sejarah mantan nama tidak menembus peluru betul. Karena apa? Satu tidak pernah batal. Kedua teureun zikir. Katilu tara kaliwat tahajud. Beda jeung nu tadi tuh matak nu tadi ge aya pan anu ngawayuh geuning tadi nya Bang Joni nu kapangih da pamajikan nu ngora ti Jakarta datang. Allahu Akbar hebat eta. Kreasi di dia subhanallah eta arek nurutan
Wios dicontek Wios. Atuh kudu hade pan jadi musisi. Tepuk tangan untuk para pemuda. Tepuk tangan untuk kreasi ibu-ibu. Ari bapak-bapakna aya teh kreasina? Aya? Aduh kaliwat. Pak Camat tadi bener paingan aya sambutanana alhamdulillah di ahyana. Ya hebat ya Pak Camat. Subhanallah, leres ibu. Daya nama PHBN mangga nya peringatan hari besar nasional ngan tetap kanggo patokan orang Islam, patokan kanggo orang mah tetap tong keluar tina jalur. Adapun aya balap karung, adapun aya balap kaleci, adapun aya tarik tambang, itu mah bentuk usaha persatuan dan kesatuan. Betul, karena Republik Indonesia punten ieu bisa merdeka bukan hanya segelintiran orang lain dilawan ku sorangan, tapi berbagai macam golongan dikawit pemerintahna, ulamana, bapak-bapakna, pemudana, pemudina, ibu-ibu sadayana ngiring andil jihad. Bapak-bapak perang, ibu-ibu perang, pemuda perang, nini dan ini tepan kolot, aki-aki perang, ngiringan perang kapungkur. Bahkan kapungkur mapa jawara ayah kapungkur nepi ka ayah jawara abah-abah teterak di bedil ayah nu bisa begitu rek di bedil ngapung kaluhur karena tatangkalan. Ari geus naik karena tatangkalan tuh bisa turun. Aya Pak kan baheula curhat sim geuring sok curhat jeung aki-aki majar teh zaman apa maksudna baheula jawara apa maker zaman goromolan dasar cenah ka abah ditembak cenah peluluh teh ku abah mah dikolomo jiga permen kolot baheula Pak. Nya dibuktoskeun we leres Pak. Di simkuring aya hiji jalmi nu anti guludug. Aya keneh dugi ka ayeuna ge Pak. Anjeunna mah Pak kabentar guludug nuju nyadap. Bajuna mah tutung, lodong murag, peso murag. Anjeunna mah teu kunanaon. Pas ditanya, cenah jangpan ieu mah cenah pakaian baheula. Kebatuk minta abah is gitu ban si abah cenah kabeneran cenah abah matak ti kayeuna ge cenah abah mah aya sakaliun cenah pakeun kumaha cenah Bang cenah abah keur macul di sawah mawa udud padudan adi paneker tinggalun abah teh tiris kosna panggung ieu dah. Pas arek udud ngodok paneker cenah aya guludug liwat diasongkeun padudan teh kana guludug ajak sim guring teh kieu hurung teh bah padudanana jawab ku abah teh padudan hurung cenah abah tutung. Wajar mun da jawarana geus kolot ieu nya. Deui. Jadi syukur surah Ibrahim nu ngajawab di mana ieu negeri urang disukuran maka jaminan Allah la azidannakum ieu negeri teh bakal leuwih baldatung thayyibatu warabun ghafur. Matak harapan ageng ku urang disukuran 17 Agustus diayakeun pangaosan, diayakeun zikir bersama, diayakeun sedekah, bahkan aya santunan-santunan. Ieu bukti negara kesatuan Republik Indonesia khususna nu diayakeun di Kampung Citapen bakal langkung-langkung dibarokahkeun amin. Nah, urang buka
sikap menyikapi nah kumaha kanggo urang Citapen. Ieu urang Citapen teh orang hebat, orang Citapen teh orang yang beriman. Kenapa? Karena orang Citapen tidak melupakan jasa-jasa para pejuang. Pemuda Citapen tidak melupakan jasa-jasa pemuda yang lebih dahulu meninggal di medan perang. Betul? Ibu-ibu dan bapak-bapak Citapen terhilap karena perjuangan jasa-jasa para pejuang bapak-bapak yang terlebih dahulu meninggal di medan perang. Cek kasat mata maot sote, cek kasat mata kubra gue dina surah Al-Hasr ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Ngetes saya sakit. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Pohon banyak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Nah inilah sikap orang Citapen yang hebat, sikap bapak-bapak orang Citapen yang gagah. Kenapa? Karena tidak ingin melupakan jasa-jasa para pejuang yang terlebih dahulu meninggal, pergi, yang terlebih dahulu imannya. Saur Syekh Abdul Malik ma wa wa bisabina ijun mustawjibun la tidak rojatil akhirah kalam belum summa kalim kola muhammad ahmadu rabbillah khairu maliki alhamdulillah. Balikan dari karena awal lah tuh pan bima nyandak ti rada beh dieu wa huwa bisabjin haijun tabdila mustawjibun sanaya jamila. Kenapa kita mengadakan tasakur seperti ini? Karena yang terlebih dahulu tuh para pejuang tuh anu uih dipayun di medan perang, tuh para kiai, para hizbullah, para santri, para masyarakat, para rahayat, para pejabat, tentara-tentara, para mujahid waktos harita melakeun negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ingat seuikeun hakikatna urang menyimak menyikapi karena 17 Agustus ieu ngayakeun tasakur sapertos ieu teh adalah bentuk penghargaan. Jangan pernah melupakan. Tuh lihatlah ke belakang, ada pemuda Citapen, ada panitia Citapen yang hebat dina lingkaran Citapen cinta tanpa gagah eta. Matak aya slogan Arab ihtama mayyah tamubika, utamakanlah orang yang suka mengutamakan kita, cintailah orang yang suka mencintai kita, hargailah orang yang suka menghargai kita, ingatlah seseorang yang suka mengingat, perjuangkanlah orang yang sudah memperjuang. Para pejuang utamakan Indonesia,
para pejuang terus ngutamakeun urang. Pernahkah para pejuang nulis dina sehelai kertas, aku berjuang agar aku dikenang di masa-masa yang akan datang, aku berjuang agar aku diangkat sebagai pejuang? Aya teu tulisan gitu? Tidak ada. Maka tulus berjuang kunaon pangna pejuang teu pernah nulis sapertos kitu karena hatena geus merasa merdek. Jadi utamakeun mah merdekakeun lah hate we. Dan mengucapkan merdeka mah babari. Laras coba ibu kantos kamari para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana angkat kalapa ngahormat laras. Nah, emutkeun ketika urang keur ngahormat kaluhur teh kieu pan tingali aya nu ngahormat di halap. Eueuh da di dieu mah nyalingit ti libeut teuh. Aya dina tak-tak. Teu aya. Di mana? Tuh, lihat ke atas. Kieu kaluhur, bari tegak urangna kaluhur ulah mengpele. Ngahormat teh kaluhur amat gerak ieu. Eta mah syariat bendera mah. Betul. Ihang bendera syariat hakikatna urang ningali heula ka Gusti Allah. Ingatkan para pejuang ku urang ketika keur diangkatkeun pandangan kalur ya Allah, eta para pejuang keur nyeklan naon bendera bari lulumpatan bari disada heula ulah ka tepuk tangan geura sok inget. Bahkan ayah pemuda nu anyar kawin da kulantaran usum perang heula nyoba malam Jumaah dek perang, nyoba datang sekutu nyerang pemuda waktu harita, wah perang heula we ngalawan naon, ngalawan penjajah, ngalawan teng baja dilawan ku awi. Mata kade di urang awi ulah dibabadan teuing geus beak kan tukang sonnya CF geus eueuh jang tihang-tihang son acan dan geus diganti ku naon ku besi aya naon kade kah sebagai simbol awi teh Kang tingali awi mah awi bari awi lagi awi haur Kang. Awi haur mah sakumaha hebatna pintu, aya pintu jati, aya pintu nu leuwih hebat deui Borneo nu hararade Kang, tapi dina gawir mah teu pernah dijieun pancuh jati Kang. Nu dijieun pancuh mah naon? Awi itu adalah simbol awi mah jadi saha atuh pancuh jeung benteng. Lamun di urang mah ulama kiai ajengan terus nanti dikir upami milad dina Tambihul Gofidin karangan Al-Faqih Abu Lais As-Samarkand ada 3 husnul mukminin salasa al masjidu wa dzikrullah wa tilawatul Quran. 3 benteng tong ditinggalkeun mana masjid, kadua dikir, katilu maca Qur'an. Itu adalah benteng kitu Pak. Dan para pejuang ketika nyandak awi ditempelan bendera teh bari Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang serangan belah kaler belah ditu kan sok aya baheula mah aya serina heula disada sora naon eta sora uing sok aya geuning nu ngebul bari didorong nu dagang naon tah eta teh kapungkur mah Kang ngabejaan rek aya serangan maka ngabejaan teh ku sora eta teh ti imah teh masyarakat teh rapot lain rapot menang rapot lain rapot teh lumpat buang beng kabeh budak dibawa pamajikan dikait bawa kana liang nu aya dina gawir cekolot baheula laras kasepuhan gitu ngadara meliang cenah dina gawir teh disangkedongkeun turuban ku paku anam brus we di dinya bahkan cenah aya budak cenah jang bapak boga budak tuh keur zaman harita serangan cenah sekutu nyerang matak si eta mah rada bonge cenah da kumaha cenah baheul cenah bahasana teh pan aya dina liang teh leutik ngadaplok padaplok cenah kitu da tengah aja cenah keur nyieun henteu kan begitu keur datang granat nu gede ruas beureun kanton kalau pas
Eh, jadi eta mah kos anu ngangon doma manehna keur kieu doma mundur cenah kitu da bapak ge cenah teh keur padaplok-daplok itu ngan reuas ku granat jadi kakitukeun jadi granat teh dua nu bucet jadi budak abah cenah bonge hiji sia eta mah kumaha teh bah bonge heuh tingali cenah kumaneh waktu cenah ngadenge adan sia teh ini ya cenah ngan kakapungan bonge teh ya Allah ya Robbana ya Karim zaman baheula eta Gusti nu Maha Agung tapi hebatna Pak waktu harita keur zaman seueur serangan keur zaman seueur musibah atuh eta teh panyawa tapi orang tua mampu mendidik anaknya hiji budak teu elat maca Quran angre najan di jero sangkedong keukeuh dididik budak teh najan ayeuna keur seueur paciweuh loba serangan mampu orang tua ngadidik seorang awas ieu ieu hebatna teh ya matak ayeuna kade neng kelis kaset keur nu araranon sabab nu ngaranna merdeka bukan bebas dari lain anger aturan mah justru semakin urang bebas teu aya tekanan teh ye kade belajar urang sing semangat sakumaha saur guru simkuring tadi ketua MUI kade da geus zaman bebas anu penjajahan eueuh secara dohiriah mah nu merangan secara dohir ku bedil eueuh ngan ayeuna mah teror batin betul terorna teror passion terorna televisi alat-alat canggih ayeuna mah baheula mah ku bedil ayeuna mah beda nya da diserang ku bedil mah paeh syahid tapi lamun diserang ku HP bledug we geuningan ayeuna ge sok anu ngabledug HP teh nya da HP butut mah kitu meureun nya ciri ngabledug ge geus butut eta teh dan nu alus mah moal tinggal dina waktu orang diserang iya para pejuang berpikir cek pejuang kaula berjuang sabab kaula hayang ke disebut pejuang teu aya dina hatena estu naon estu da negara urang mah geus nu urang bari tidak ada unsur hayang ke disebut henteu matak lamun urang memetik hikmah menuai berkah tina 17 Agustus saha wae nu berkorban saha wae nu nyieun kasaean tong hayang diagul-agul engke nah hemat kitu da para pejuang ge henteu da hidang we naon sabab nu tadi tuh diseratkeun cinta PT cinta tanpa da kulantaran cintana sugan aya bahasa hayang di balas tidak para pejuang berjuang we terus berjuang ngan teu leupas tina kalimah toy teu leupas jeung Allah teu jauh jeung Allah matak hatena bisa kuat yang harapan penjajah tidak mengeluh itu lantaran kehendak Gusti Allah mata asaru matlubun anta tolibahu birobika wala tayasaru matlubun anta tolibahu binafsika ibu bapak para pejuang mengutamakan dulu Gusti Allah mataku Allah dibarengan nah bentuk syukur ayeuna urang hiji menyikapina teu poho ka para pejuang nu tadi dina surah Al-Hasr diawaskeun Bismillahirrahmanirrahim walladzina ja mim ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li sabaquna bil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim tah jadi tugas urang sebagai penerus tugas urang sebagai merasakan kemerdekaan ulah poho ka pejuang kunaon carana tingali jiga sahabat Ansor jeung Muhajir urang mah nu paneuri datang para pejuang mah tos dipayun pejuang tos dipayun imana urang mah paneuri maka sebagai urang anu meneruskan wayahna tong poho tong poho ngadu
tong poho ibadah. Di mana orang poho ibadah, di mana orang poho ngadua, di mana orang poho istighfar, ibadah poho lantaran kungeunah teuing penyerangan. Ngaji katotolerkeun lantaran kebebasan. Mangkat tungguan Al-Baqarah anu nyarioskeun saur Allah Subhanahu wa taala. Satu, ieu pejuang nempok ka urang, ieu pejuang ngawasi ka urang, ieu para pejuang awasna ka urang, eces nempokna. Sedih lamun ningali nu ngarasakeun tina kemerdekaan teh poho ka Gusti. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi wa kuntum amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan pernah mengatakan kepada orang-orang yang meninggal anu maot di medan perang tong dicaritakeun maot. Bal ahya balik tak para pejuang hidup. Matak aya nempel ka pemuda, aya nempel ka pacamat yang tadi. Pacamat sambutan gayana juga Bung Karno. Marilah saudara-saudara, kita bangun negeri ini dengan penuh kasih sayang. Penta we ayeuna teh berarti kerja di Bung Karno. Mun keur ceramah mah. Torojol we ayeuna minta sumbangan. Punten Pak, sumbangan teh heula. Nah, berarti eta mah kana bungkeulekan deui. Jadi ari keur ceramah Bung Karno pas dipenta sumbangan bungkeulekan deui. Entak sok aya Pak. Bal ahya, ingatkan para pejuang ibu bapak aya. Pan kapungkur nu perang teh ibu-ibuna aya, mujahidah, mujahidin para kaum lelaki aya. Datang serangan di belah kulon datang. Make geren Pak. Nya. Pos dina si Rembo. Katemak bapak-bapak umur 40 tahun. Jengkar datang deui. Katemak para pemuda. Datang di serangan. Aki-aki katemak. Batuk heula aki-aki mah di memeh paeh. Aya di mujahidah ibu-ibu ngilu perang. Cuk ibu-ibu Allahu Akbar. Serahkeun sia. Ai. Hayang jadi rana. Wah, keur usum perang mah boro-boro ingat kana yang diserahkeun. Nu aya sieun peluruh we. Ari baheula mah sieun peluruh, ayeuna mah sieun leungit peluruh. Datang ibu-ibu dan ngiluan perang. Juga perang teh ibu-ibu mah juga we Allahu Akbar. Datang di serangan di belah kali rada gede eta mah. Dua kali eta mah. Randanya tadi ya tadi hiluan perang ka tema nemak rana apaan rana mah gitu ditemak teh jadi sorana teh sakali lamun upaya mah pae air rana ditemak mah nah da bisaheun nya urang Sukabumi ge bisa nurutan rana tadi mah. Pokona mah serahkeun pokona mah. Saha tadi teh nu namina pamagetna teh? Joni. Pokona mah Joni. Serahkeun aing. Nyeri, pokona mah aing nyeri aing. Datang teh ninganan indungna, naon ieu teh? Mah teh meuni ranyut. Tegenah perasaan di tadi teh mah tegur kekeco salah di ngacos. Aya makna tadinya aya kene
Alus dah gitu pan yo eta ya ta pasangan unggul besti ya Allahu Akbar ngagarunukeun ini di kabeh lancukna aya ning Ceimo Allahu Akbar Joni ari mana teu mikir cek lancukna naon ieu teh tempok geulis keneh pangajikan anu maneh anu paheula cek lanjutna geuningan tempokon anu maneh benekeun meureuk aya nama si Joni panjat Kang Joni teh empan itu mah boga harta Kang Joni hebat eta Kang Joni tepuk tangan untuk Kang Joni dah ya Allah teruskeun ya teh ya soalna kan mubaligi hampir ngedon sebab rame keneh nu tadi gitu kan untung uingna bisa sora awewe gitu mun teu bisa sora awewe eleh atuh ramena upami ditalaah nu tadi ibu bapak sadayana sami eta ge nunjukeun kana perjuangan nya jangan sampai direbut oleh pihak kedua betul iya pertahankan kemerdekaan jangan sampai direbut kenapa karena Kang Joni yang pertama memerdekakan kepada istri yang pertama Joni tega kau Joni jadi istri nu pertama teh nandakeun ngarebut kana naon tanah air Indonesia Kang Joni sabab sawahna pamajikan nu pertama geus ledag Kang Joni padahal karek 1 tahun atau disingkal ngalpeuting jangan begitu Jon sungguh kau tega Jon ya Allah ya Rabbana ya Karim hebat nandakeun perjuangan eta teh nyokot kana hak da hak urang negara kesatuan Republik Indonesia hakna urang hadirin sadayana teraskeun ya teraskeun sok mata wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi wa kuntum amwat bal ahya walakin la tashkurun cuman urang we nu teu sadar para pejuang mantau para pejuang ningali ka urang para pejuang teh molohok nempokeun ka urang sehingga ieu negara kesatuan Republik Indonesia kunaon ieu duluna urang uihkeun heula sakeutik kunaon ieu Indonesia ku Allah dipaparinan heula cocobi didongkapkeun heula sekutu nu nyerang ka urang ternyata dina baliat kehendak Allah mah moal aya nu awon dina baliat aya hasanah urang Indonesia sadikantun ku Belanda hiji urang Indonesia boga pabrik kelapa sawit betul kadua gaduh pabrik teh jeung kebona leres katilu gaduh rel jalan kereta api Masya Allah nya pan otakna masih itu nu gawena urang dieu nu gawena mah da hakikatna mah ayeuna jang urang mata urus ku urang ayeuna tinggal Allah rek ngadongkapkeun jalan kareta Allah rek ngadongkapkeun pabrik teh Allah rek ngadongkapkeun pabrik sawit tuh didatangkeun heula naon sababna idza ahabballahul abda ibtalahu di mana Allah mencintai hiji hamba di mana Allah mencintai bisa diumumkan ka hiji kaum maka Allah bakal nyoba heula ibtalahu pan geus dicepet mah liyasma'a tadoru'ahu cek Allah kuring rindu ka urang Indonesia rindu ngucapkeun syukurna ngucapkeun istighfarna ngucapkeun dzikirna dan ngalengis atuh keur dibere penjajah hate teh lintang inget teh ka Allah model urang keur dijajah ku ekonomi sok ketika urang keur penuh intimidasi tekanan dari bojo bapak-bapak pancanaon-canaon nepi ka imah geus gorowok pamajikan jeung pamajikan Assalamualaikum Waalaikumsalam dah teu kudu salam sia ieu tuh tempokeun tinggal di tetangga urang nah urang rek kieu wae sia Joni anu lain mah Jon tempokeun salah kita ieu wayah kieu teh batur mah geus menang 500 juta ya ari maneh ngan molor wae teh mal Joni beb kan aku orang sukses isuk-isuk HS
canaon geus gorowo. Tuh tempokeun akang para budak urang teh meureun aya ayeuna Agustus ayeuna teh tinggalikeun happy birthday to you. Naon ieu teh happy birthday? Heuh pan ayeuna teh tuh usum ayeuna naon ngaranna teh? Heeh, lain HP lain. Happy birthday teh naon eta teh? Heuh eta tahun diulang-ulang. Ulang tahun ieu. Pan hayang jiga tetangga urang tuh tetangga urang mah tingali kamari ge ieu. Meuli kueh na ge kot badag sia ieu 8 meter. Tah anak urang oge hayang. Nyoba si kakak ayeuna teh asup kuliah. Nyoba anu kadua teh ayeuna teh geus hayang diasup sakola ieu. Heeh, hayangan motor, hayangan HP iPhone. Coba tuh gawe teh sing cing kira-kira eta salaki keur kitu bapak kaintimidasi teh. Dijajah teh. Dijajah Pak. Ini kapagawean salaki teh lanyung. Da molor wae. Jon deui hampura Jon. Pada bongan ojon di dia tuh. Gini salakina. Ya Allah, kudu kumaha ieu teh. Datang kadunungan heuh dek balik deui meureun ojon teh kanu tadi. Ka bosna ditolak. Da ojonan teh naon teu jujur. Geus kitu usaha ka kota Gusti, maksudna manehna dek neangan rekreasi yang tumpak beca karaka lain tumpak beca karah ditonyok ku kuda. Ini ka gunung dek neangan suung karaka disentak mau. Geus capek di kota ditayeh kuda ka gunung disentak mau ini teh kacai maksudna rek manis supaya seger ternyata soledad labuh ninca. Cilaka hirup terojol ka imah datang cek pamajikan akang wayana malah bae nama ulah sada di imah Gusti ngajerit ayeuna ka posrona di posrona di kabeneran aya bangsat lumpat ka posrona kabeneran Joni di posrona digebugan deui da disangka naon ribu nete seplek nencak seplak hepakeun pusatna dari sukanto sore baju hiji lesotan di Gusti daker hirup model kitu mah dijieunkeun pamikul bengkung dijieun pangret dengdek hese we lempengna teh ribu terintimidasi akhirna kumaha wudu geus wudu kakarak salat sunat tobat geus salat sunat tobat kakarak salat sunat hajat ngadakul didinya ya latif ya latif ya latif Iya Latif, iya Latif, iya Basit, iya Basit, iya Basit, iya Basit, iya Goniyu ya Mugni, iya Fatahu ya Rozak, iya Goniyu ya Mugni, iya Fatahu ya Rozak. Ngajerit cerik eta Joni dina amparan sajadah abdi sujud pasrah rumah sadiri lamokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya ret kata tangga rek minjem karah dipolototan ret kadunungan karah ka dipecat ret ka Pak RT cek RT aing anyar keneh jadi jabatan ge hidup Pak RT hidup geus kitu mah gorowok deui taya deui pamuntangan taya deui pangbalikan tinggal ngungkul sujud ka Gusti nah lias ma'a tadoruahu cek Allah aing rindu sia ngajerit rindu mata Indonesia bisa merdeka teh lantaran cing jarit ka Allah. Ya Allah, abdi hayang ditulungan. Ya Allah, abdi hayang dibantos terus berzikir, terus baca Quran, matak baheula mah entong hayang disaruakeun jeung ayeuna. Kunaon baheula bismillahirrahmanirrahim. Tapi bisa ngapung.
karena keyakinan ke Allah nak kuat. Sabab baheula mah Qur'anna geus disalin. Nah meunang nyalin Qur'an mangga. Da Qur'an mah kudu disalin jadi naon? Qur'an salin cenah jadi akhlak. Hadis salin cenah jadi akhlak. Can jadi Quran, can lamun kurang can disalin jadi akhlak. Berarti can kaasup maca Quran, lamun can disalin jadi Nah, mata kurang salin kemerdekaan supaya jadi dan ucapkan merdeka memang mudah diucapkan, tapi nu hese adalah ngamerdekakeun. Buahna kumaha aya tatangga keun teh semplek henteu sebelah keureut pake pusat lahan keur aya pangabutuh tulungan ku urang eta geus aya hasil tina kemerdekaan. Siap tatangga urang ulah eleh atau kungaran setan. Dina kitab Fawaidul Mukhtaroh karangan Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayyid kok didinya aya setan ngaranna dua. Hiji adalah mahzul, saha kadua ibu ngaranna teh adalah samin. Aya samin bisi aya ngaran samin punten bisi kasabit di dieu ari mah samin dina kitab Fawaidul Mukhtaroh. Cing era setan oge sok silih tanya menya urang sebagai manusia tara silih tanya leres. Ari mahzul awakna begang, ari samin awakna montok. Cek samin ieu akang kunaon maneh awak ni begang abdi maneh akang palang siang kaula mah nyarengan jelema urang Citapen. Urang Citapen mah di mana rek calik baca bismillah arekna maca bismillah diuk arek nangtung arek barang tuang arek maca bismillah asuka imah bismillah keluar ti imah maca bismillah maka cek ngaran samin akang kaula mah nyicingan di jelema urang Citapen eta urang Citapen mah hebat luar biasa rek calik bismillah rek nangtung bismillah rek bismillah rek dahar bismillah asupa imah bismillah keluar timah bismillah matak abdi teh ketika marangan manehna maca bismillah beng abdi mah jauh abdi mah rek nahakan manehna teh hese matak rek tuang kaula mah teu tuang baru kanan kitu rai semohon matak abdi nepi ka begang da ngaji tajwid meureun setan maka ikhbah eta begang nah kumari akang nikah montok kok make kol-kolahnya kaula sumohon akang kaula sababnya ngan urang Citapen teh urang Citapen napangna kaula montok cek samin sabab urang Citapen poho bismillah rek dahar tara bismillah arek tara bismillah kajero imah tara bismillah keluar imah tara bismillah rek diuk tara bismillah rek nangtung tara bismillah matak akang mah montok kok bayuh-yuh. Oh nanya tuh setan oge nanya mata kurang berusaha memerdekakan tetangga kita cerapan abdi mah meureun pajengut-jengut jeung nu gunul kang nu hebat jalmi sodakoh nu sodakohan dengan eta jalmi nu hebat jalmi nulungan batur padahal manehna tulungan eta nu hebat. Jadi memetik hikmah tina perjuangan, memetik hikmah tina kemerdekaan, urang sing tiasa ngamerdekakeun ka tatangga jeung baraya urang insya Allah kaharto ya kahartonya tadi surah Al-Hasr terus dicarioskeun teras Al-Anfal dicarioskeun wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Pilari dina kitab Lubabun Nukul fi asbabin nuzul kalangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dicarioskeun eta asbabun nuzulna ayat ternyata Fir'aun menantang lamun bener Al-Qur'an wahyu Allah lamun bener pertolongan Allah ayat coba turunkan adab turunkan siksa maka Allah menjawab wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim bejakeun Muhammad kaula moal rek ngadab moal nurunkeun siksa moal nurunkeun balahi salagi anjeun nu ngaran Muhammad aya keneh hiji nu kadua wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun
khususnya jang negara kesatuan Republik Indonesia, urang Indonesia moal dilanda bencana, urang Indonesia moal ditimpa ku balahi, urang Indonesia moal loba kerugian, lamun urang Indonesia na loba berzikir, loba neruskeun agama, meninggikan agama, tapi sawang sunna lamun Indonesia geus poho ka Allah, Indonesia geus tinggalkeun ka Allah, Citapen geus poho ka Allah, maka tungguan adab Allah bakal lungsurna udu sumbana udu tingali baheula mah ieu teh salah loba belutan Kang. Ayeuna mah eueuh belutan garing dah. Ayeuna mah Kang belut lagi geus modern cicing di sisi tol. Ayeuna belut teh urang teh eleh ku belut menarongkrong sisi jalan. Urang mah kakarayapan yangan belut cek belut tuh aing tempo di jalan raya dewek sakilotnya 80.000. Subhanallah. Tak berarti tinggal mengolah satu urang Citapen hebat, urang Citapen berkarya. Kenapa urang Citapen teu mohokeun kanu berjasa sesuai surah Al-Hasyr. Al-Hasyr menjelaskan anu tadi sudah diawaskeun waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang kedua, ternyata urang Citapen mengamalkan Al-Baqarah 1554 mengatakan di antara wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah wa kuntum amwat bal ahya walakin la tashurun. Urang Citapen orang yang hebat, urang Citapen jalmi nu ngartos bahwa para pejuang bukan meninggal, para pejuang lain maut, tapi para pejuang mah ngalih. Betul mata bal ahya, anggapan orang Citapen para pejuang masih hidup, maka perjuangan para pejuang jangan sampai hilang. Hidup pemuda saha nu bakal teruskeun para pemuda. Sayyidina Ali berkata hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa idlam takuna la atibaru lidati inna fi yadi syuban amrul ummah wa fi aqdamihim hayatuha. Ku pemuda bakal hidup kampung, ku pemuda bakal aman kampung. Can kacaritakeun aya kolot 80 tahun balap motor aya teh kolot teh aki-aki ayeuna urang balap motor udah ngora nu balap motor mah ta motor leutik rada gede mah kieu jerem beres. Pemuda Pak nu tawuran pemuda sok kolot kabeh moal rame kampung teh aya we pemuda nu nangtung, maka bakal bukti eta kampung bakal hirup kampung dibuahan ditungtungan. Ieu nu ngaranna kemerdekaan nyaeta kusuruh Al-Anfal. Ieu pembuktian urang Citapen supaya ieu kampung jadi lebih baldatung thayyibatu warabun ghafur. Umumna Indonesia katalangan ku urang, bahkan ieu di mana-mana ngayakeun tasyakur kemerdeka, diayakeun pangaji. Ieu teh bentuk siap-siap urang Citapen ku Allah bakal leuwih diangkatkeun derajat jeung martabatna. Amin. Pangajianana sing langkung pinuh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kaluarkeun tong semar. Penasaran? Esok seutina ning pasawakan busana ya maneka warna nginum heula rokon busana ya maneka warna serba kapus pitang udianam yang pajrahing sarwarum
ngandika kawat dalil lisan mekatan pangandika deui kadong kapan nyaeta Semar Badranaya mana tuh ayo mah bisi dewek disebut dalang nah cenah meni eueuh dalangna tah ayeuna mah ieu aya mani mah da kudu nyawer PRT ada bonus ya mah geus meujeuhna jam 12 mah kudu bijil naon Semar jeung saha jeung si Cepot jeung anakna ya Allah aji salah Malik alah lan apa si Cepot Makassar aja aduh aya anakmu amoy ya aya naon wayah kieu masih keneh ngarumpul dalariu jawab atuh menit aya ya ka Semar Badranaya abong anu beungeutna kieu junihin awakna hideung meuli bungkani aduh aya anak nuhun amuing hadirin sadayana ya urang teh kudu sadar yen ieu nagara teh nagara teh kade sabab ieu nagara lain warisan tapi ieu nagara hasil perjuangan nyaucuk malah atuh nyaucuk tak kitu janda John aya keneh ucuk no ucuk ama keung ucuk John ning teu nyawe sia ka ama hah teu usaha la ilaha illallah John nguseuh bae John geuning bali dieu teh aya keneh ngan tiluan sae no kena untung tiluan lamun duaan mah cilakanya nyaucunya kena berarti nu araraya keneh ieu teh sesana lamun dina lauk mah ieu teh lauk baradag lauk ngila lauk bibitna lirik barat lauk dina hapa dari budaya masuk moncor mantap teh heula nyaucunya budaya eta teh mun dina lauk kitu oge ai di dieu mah da mungan disebut budaya ngan geuning dari mustami teh kabagi kana opat aya mustami kupu-kupu nyaucuk aya mustami lalai aya deui mustami nyiruan aya deui nyaucuk mustami teh mustami keuyeum ngorowot nyaucuk ayeuna nu ngaran mustami kupu-kupu pan kupu-kupu mah hanya cuman mengisap dan mengame terang mengame mengasunnya tuh eta mengasun kupu-kupu mah geuning hiber nyaucuk henteu ini teh kupu-kupu malam pajana urenya keur galau pan keur gabut kade ieu amankeun bonteng bisi bea kejana John tanggung jawab lah kau John ya kupu-kupu mah kur ngameuan hungkul cing cenah nu kadua kalina kumaha cenah kidalang teh rame apa henteu geus ngadenge mah teu rame mantog geus eta mah nya ucunya berarti kasup kupu-kupu leuheung euy kupu-kupu mangameuan hunggul ge ieu nu kadua teh aya lalai ucu lalai ai lalai mah pan bijilna rada sore
kakalayangan we martabak geus kasabet baso geus kabawa pinang geus kacanak kelayang ampih kana bombok yang lucunya talala itu katiluna aya di nyirwan lucu tah nyirwan mah ieu nu anger tetep rengkenak nyerek degek nyerek dalag nyekal page teu incah balilahan nepi ka ratuna can baralik mah rajanya can baralik angere cara ricingnya ucu pan ieu kiai na ge aya keneh MUI na aya keneh Kori na ge aya keneh dari sim kuring mah laleur laleur kiai na guru na aya keneh mata kewa kabudal ieu mah ieu turut sakumaha ayeuna pamimpin-pamimpinna nya ucu bari menyerap madu na ieu dan madu mamu madu racun aya deui nu parahnya ucu mustami kaya ari mustami kaya pageninganan di mana panitia sok ngabagikeun bungkusannya ucu ari aya dicapit ku leungeunna ngan sok balik ngigir sia eta mah ari panon kagigir lempang ka hareup kitu tanya ucu bari balik itu pan dicapit geuninganna eta bungkusan anak capit weh ai lempangna teh kieu tah kos geuyeub nya ucunya insyaallah ari ieu mah kabeh ieu mustami calon-calon ahli surgana Allah amin ya Allah ya robbal alamin ieu hadirin sadayana urang nu ngaranna tanah urang ieu kudu diberesan ieu ngait ieu kana kursi dengan genjang tah ngait jang aing teu bisa ingkah ieu tong dipadoa ieu na luhurna tapi si itu eta bukakeun nah kitu bogoheun ieu kursinya we kama Pak ieu nu ngaran Semar kade Semar teh hiji gambaran nunjukkeun seorang pejuang ongkoh raja tapi abdi Pak ieu teh raja artina bisa disebutkeun keneh kana kemerdekaan duduk sama-sama rata berdiri tanpa raja betul ta eta ko Semar teh kade raja jelema beunghar berwibawa tapi ieu Semar ngabdi ka nagara tuh mata rek kiai rek ajengan rek ulama saha wae rek pejabat kabeh urang abdikeun diri urang ka saha ka nagara sabab hubul waton minal iman hiji urang berjuangna tanpa ada intik implik hayang diburuhan betul pan ayeuna mah ngaluarkeun 100 miliar wajar engke oge dina naon oge pasti bakal aya nu dicokot nya ucu sabab manehna ge ketika kenyalona ngaluarkeun duit engke oge bakal nyokot kitu nya ucu ari Semar mah ieu Semar kade Semar mah ngabdikeun nepi ka teu kabeli baju acan henteu dewe ka sabab anginna ku deka geus diasupkeun di kembung alhamdulillah gerak ge anak dewek ngaran si Cepot nyaucuk mana jang Cepot gerak keluar atuh kadinya apa geus capek sok bagian silingan nongeng gelas eta ieu mah ngabuktikeun kitu tah bisi teu boga dek wayangna boga dek dicieun kapanasaran nya punya geladung jeguresin urang gentar patar binatran kalaputan santana saprap tanapun aletan wadia baladenawa nah eta mah geuninganan sorada samuka ieu kubu-kubu nyabat ka dewek lah dada ramang sadayana alah aji Johan siya kemana Johan si Johan ada hari nges nyerahkan mesin menyumput si aji gua tukang sawan bejaan si Johan jangan galau gitu
Kamu masih ngora Jon, semangat berjuang, lubang keyup masih banyak. Alhamdulillah iya Jon ya, tetap semangat tidak jauh semangat ya. Alah aduh kita bapak dewek tadi nggak berewekan kasih mar bener nangka pak payah suganya subangin lain gitu udah teh kena naonan tolaban kade da tolaban mah bahasa nakira ai tolaban teh kadar-kadar ngala neangan kudu terus kan dek harupna bisi tolaban jana sesajon yang tukang son sebelah hewang yang dewek halus ngejepret ketepel pan bahan lo perang dia pakai ketepel sebab tapaul ka Nabi Daud kita nyentang Raja Jalut teh tah ku eta ku ketepel ngan ayeuna mah hese nyeun ketepelna ge da kaina ditebang matak pantes longsor banjir hese cai kumaha pandek adusnya kudu make cai ngan untung we anu geus diserahkeun moal adus ada mereka itu balik teh biasa ya gitu. Alah ban biasa ieu pamajikan mah datang teh datang musim kuring datang teh ti Citapen sok nanyakeun cenah kamari ge cenah di bahanan wajib di bahanan opak kolontong terus nadi cenah di bahanan di naon di ngaranna teh babakaka cenah eta ini ngadaguan teh kurupuk kena kurupuk tada dibuka deh bae digabrug ban ka kuring deh datang deh gabrug langsung lah porosot seragam namanya kuring kikieu atuh balik ka imah mah dilaan ya kopiah dilaan baju dilaan sorban dacan pernah salaki nya ge mubalik hareupeun pamajikanna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku yang tercinta, kamu harus nurut sama saya. Di imah mada gagah na panggung nyaritakeun nyanung wani balik ke imah disenghor ku pemajikan ge di panggung siman teh sima meong datang ka imah sima ucing nenek MUI mah ada jagoan aja nama senior aja nah pas kori bisaan pan mau mobil ku sorangan beri ulun ngabaturan deh padahal mah nyaho dek clear dek oke ente masusuganan la ilaha illallah ulah sok itu pan geuning nyeri tadinya nyanyi ge nyeri ning ku ajon diduakeun teh nyeri teh dah geus cukup satu di Citapen satu di Cianjur nya apa MC nya satu di Sukabumi ngan siap-siap ya balik ke imah muntu karena tarang aji pokoknya malah urang ulah poho ada perjuangan kudu juga sim kuring mah merah nage ka beungeut ieu teh tanah sim kuring teh Pak pejuang rupiah ada apa inget Kakang Haji Roma berjuang
berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus disertai doa. Ya. Datang setelah pejuang rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Ngaran kebesaran jiwa teh hartina kudu bebas hati. Urang lamun nyeri ku tatangga ade bebaskeun ieu hate. Sabab lamun urang digogoreng ku jelema bari bener urang goreng masih keneh rasa amak, berarti diri urang teh masih keneh hubul jah rasa pujian ti manusia. Sedengkeun wajib dipuji mah eta mah Gusti. Tah ulah sok dipake. Sabab nu ngaran takabur eta teh kade ceuk Syekh Jarnuji dina taklim nu ngaran takabur gumede mah eta teh eta hiji izari kaduana rodai, eta teh lir ibarat samping jeung solenang, artina pakaian Gusti Allah ulah sok dipake ku makhluk. Betul? Hidup menteu hidup terus geuning deh udah ngecocok namanya. Oh ya cuma bijil cepot ngan dia teh nu nyawer kade kamari bae Pak Kades ya mentak semangat ka dia teh cenah bejana Pak Kades ngan jiga teh sieun nyawer deui ngan aya ketua MUI dewek era moal wani apunten teh ka Pak Kades Pak Kadesnya apunten ulah diwartos-wartos ketua MUI ngan untung aya Pak RT nama Pak RT bau baru maksudnya Pak RT baru sing langgeng jadi RT na sing nepi ka poe kiamah kabayang aing mah euy eta nepi ka poe kiamah RT batur geus paeh manehna henteu la ilaha illallah terus kan apa nasi penting panterdekeun dengan pemajikannya datang ka imah teh porosot tengkas ku dek teh set tutut lap siku setik jejak kaya ke set nang karapan mainnya begitu ya hambura sabab ya teh lamun make mikna jadi ceklan kieu mah ngagiol jang cepot teh ngan ku sabab ieu mah bake nyekel mik sagala ngan ari mah media apa media geuning jadi mahal teh lantaran para pejuang ge aya jasana. Jadi diingat-ingat teh kulantaran aya jasa nu hade melaan kesatuan Republik Indonesia balikeun ya kana awak Kang Cepot jadi mahal teh lantaran diukir da asli hakikat mah kai Pak kai segede kieu segede pingping jangkung 30 cm lebarna ngan ukur 20 ge kurang Pak ieu kur 15 ge kurang cigana teh ieu mah ukur 15 cm lebarna panjangna 30 cm lamun dijual kayuna kayu jengjing moal aya nu wanieun mayar 500.000 tapi geus diukir we hulu aya uget-ugetan pameun teu aya terus tadi kumisan kade saya lain korong gitu nu hidup ya teh lain korong buruk lain tapi ya teh kumis belahanap aya jangwa saeutik ieu mah kakait na terminal waktu lahir teh saeutik ngait lamun si dalang belah dinding godegan si dalang mah jangwatan robah tamanehna mah lila dina terminal sebab tarujun cenah bejana manehna mah
pas lahir ngait beheungna kuda gitu mah cenah bohong dari QR mentok ayo karek saparapat jam eta geus bala pemula setengah jam pinuh ka beungeut-beungeut cikeun dieu nya tuh kali urang sadananya ieu negara teh kade kudu diurus kudu diolah seung kade ka para pemuda ulah kadul sabab aya ilmu fikih nu kudu digarap ilmu fikih nitah daekan ilmu tasawuf ulah kadul menta ka Allah sabab ku ilmu tasawuf eta teh titah menta man lam yad'ullaha atanapi man lam yas'alillaha yagdob alaih lamun jelema nu tara menta maka eta teh jelema nu bedeg lamun jelema tara usaha berarti jelema kadul tuh jika Joni mah halus Joni mah si eta mah calakan jangan memajikan lagi polot Joni mah harapan teh mah tereh paeh cenah menang waris depan bab paroid mah teh waduh untung deh modal sirit loba duit bener deh harapan anu kolot mah kan kade sok aya mubalik jeung nyaritakeun cenah paeh we cenah da ngenyot ka susu kadaluarsa kade benerkeun ta omonganana sabab madein Allah mah eueuh nu kadaluarsa eueuh alami justru mungkin kolot mah mungkin hebat ngajepret bisa dijieun kata pea la ilaha illallah mata kade ulah nyebutkeun kana ciptaan Allah kadaluarsa ulah nu kaharti we ku akal pan hukum teh nurunkeun teh aya ceuk adat aya ceuk syara ge kabagi dua aya syara taklifi aya syara wadi Pak tuh matak dina tauhid teh ceuk tauhid kade makrifat teh urang teh ulah makrifat asma hungkul tapi makrifat jeung af'al tuh asma sifat af'al Pak pagawean mata kade urang ulah ngayakinkeun segala urusan teh beres ku urang berarti aya af'al dua musyrik anu hopi eta teh arti teh ya urang ieu bisa leumpang ka dieu kade ulah diaku ku urang padahal teh af'al Allah ku Allah digerak model ieu Kang Cepot bisa uglek-uglekan dia teh ku dalang beres tuh bisa ngomong ku dalang bisa ngiga ku dalang nyokot duit ada tidak asim kuring apa sih diasupkeun kana peti we asupkeun ya kana tas kuring mah tunana bagasi mobil kaeungapan pan galak kai mah kidalang mah ye ngagadag mobil teh sangeunahna di Sukabumi ge dileyak ge sahoda leyakeun moal majunya kade urang tanamkeun nya ku urangnya ieu kalestarian seung kahade sabab bisa bakal jadi mahal nagara teh engke we di akhirna urang urus ku urang saha wae pamudana ibu-ibuna bapak-bapana katut murang kali kabebasan urang ayeuna tanpa ada penjajahan wayahna majelis salim pinuhan sabab asas kahirupan urang dek ngahadap urang kadinya kade segala rupa bakal beres bakal aman teh di mana urangna boga ilmu artina ilmu teh kanyaho caang cahaya lamun urang boga cahaya mangka moal ngadampal nalika lempang kana liang anu salah leres dina ti gebrusna ge moal tarik-tarik teuing sabab lalaunan turunna betul. Nah adapun urang ayeuna masih keneh cenah resep keneh maksiat heukeut sing sobare urang ngan keukeuh dina hate Gusti abdi hayang dipaparinan ngeunah taat ngeunah ibadah ngeunah ngabakti ka Gusti nu maha suci hidup tukang son hidup pemuda
hidup ibu-ibu, hidup bapak-bapak, hidup mama-mama, hidup gadis, hidup janda, hidup janda, hidup Joni. Wah. Adek, yuk amalkan siap. Jangan sampai agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Beriman kepada Tuhan hanya berupa slogan. Betul ya? Adek, jangan sampai sedih. Haruskah air mata menetes untuk melihat dunia yang sekarang dilanda bencana? Dunia ini sekarang lagi krisis, penculikan, janda diperkosa, sekarang karena ulah-ulahnya kesombongan manusia. Sampai-sampai cenah ini juga parawan. Pas aing balik ngaji, ya ini gogoleran di galengan. Kunaon setan ini? Aduh, mana? Kunaon? Dia perkosa. Usaha pamuja. Ajon, ampura, bener di nagalengan ajon ini lagi. Halo, kumaha kebugan tong ku abdi pemudana entong nah kunaon ngeunah. La ilaha illallah. Hadirin sadayana, tutup lawang si Gotaka nya ieu mah urang tutup bae sing inget we kana pimaoteun nya sabab dina bahasa samiares meninggali sami pisanipun nggali opiak wising longkang jagat wising longkang ladri genting jagat pramodito genting jagat pramoingkang wayangan urang mah hirup ke wayangan di alam dunia ulah kamu bodoh tenyok kasamara tinggal tong sok hayang kabitaan ku milik rezeki batur sabab belum tentu milik rezeki batur dikaurangkeun bakal ka urang jadi senang. Betul geus we syukuri nu aya syukuran salaki mere 10.000 sing syukur najan satauneun nya sing boga keyakinan ibu salagi baham urang bisa celangap mangka Allah moal eureun mere rezeki. Betul tapi najan loba kelibuk loba sejam di bibir singgir di jamro dikuring kulong lo sejal kayo sing kula kitu hoy kongkor ngokol wae bae wae teka teuy rawe itu riun dadangeun buncir leuit loba duit hampura moal emang paat namun baham urang geus cakep hese muka. Betul syukuri apa yang ada. Alhamdulillah. Tutup lawang si Gotaka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ibadul iman rahimakumullah, alhamdulillah wassalillah nimbal berangsa dari partos nampi pirang-pirang ilmiah partos didugikan ke pekarsa mukaram. Mudah-mudahan sing aya gunana sinar manfaatna oge urang sing tiasa ngambil hikmah tina matarian partos didugikan. Rupina panginten ya cara ti awal dugi ka akhir rengse dilaksanakeun sim kuring selaku pengatur waktu prata acara ngatur kenun karena segala rupi perhatosanana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.